Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sapara kanca, mahasiswa pendidikan bahasa Sunda UPI, kelas 7A, anu anggotana aya Desi Haryanti, Melriana Dwi Alpriani, Rita Nurajhar, sareng Rapiki Septian Takwi Putra, baris medar ngeunaan aplikasi nu bisa dilarapkeun pikeun pangajaran bahasa Sunda. Aplikasi nu digunakeun nyaeta Canva, nu eusina contoh materi iklan layanan masyarakat di kelas 7 SMP. Ieu video dipidamel pikeun nyumponan pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa. Anapun tujuan pangajaran dina ieu materi teh ngawangku Buka Playstore, tuluy klik kolom telusuri, tulis Canva. Klik tulisan install Canva. Sarengsena diinstal, tuluy klik open atawa buka. Sateu acana hidup kudu login heula nggunakeun akun Google atawa akun Facebook. Dina toolbar aya pilihan Home, Desain, Canva Pro, jeung menu. Dina pilihan Home aya sababaraha pilihan template rea pisan rupa-rupana, aya nu gratis aya oge nu berbayar. anu salajengna nyaeta cara ngadamel poster dina Canva. Anu kahiji, klik aplikasi Canva anu aya dina laptop atanapi dina HP. Kadua, lebet nganggo akun Google atanapi akun Facebook. Satos muncul, tiasa dipilih poster. Di dieu aya template anu tiasa dipilih kanggo ngadesain, bade anu haratis, atanapi anu pro, atanapi bade ngadesain nyalira mangga. Ulah hilap posterna dipasihan nami. Upami bade ngadesain nyalira tiasa dipilih dina toolbar aya sababaraha pilihan. Upamina bade ngadamel teks. Eta teks tiasa diedit, ukuran font, gaya font, warna, format, jarak, efek, animasi, transparansi, posisi, geser, komentar, tautan, kunci, hapus, duplikat, sunting. Tiasa oge ditambihan gambar ku cara ngunggah dina unggahan. Salianti eta, dina toolbar oge aya pilihan anu sanesna saperti elemen, galeri, teks, audio, video, latar belakang, Instagram, sareng nu sanesna. Upami atos beres,
ngadamel posterna. Eta poster tos otomatis kasimpen. Hideuk oge tiasa ngadownload ku cara klik unduhan atanapi di dieu tiasa diklik unduh simpan sebagai, tiasa dipilih jenis filena bade PNG, JPG, PDF, video MP4, GIF, atanapi nu sanesna. Kumargi ieu bentukna bade foto janten JPG. Teras unduh. Saatos beres di-download tiasa ditinggal dina galeri. Pikeun dilarapkeun dina pangajaran, ieu tutorial tiasa diupload dina akun YouTube. Lajeng linkna dipasikeun ka siswa pikeun ditingali kumaha carana ngadamel iklan dina aplikasi Canva. Tiasa oge ku cara guru ningalikeun contoh-contoh poster nu tos dipidamel, lajeng ditampilkeun dina PowerPoint pikeun dititenan jeung dianalisis ku siswa. Sakitu pedaran ti kelompok, mugia aya mangfaatna tur tiasa dilarapkeun ku pamiarsa sadaya. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.